Di mana urang kawin wincik hiji-hiji jimat anu urang rarang can dihareup peuting si Nyai Sare tingali raraina nah bet ka tembong bong polok bari antelkeun si bakdu dudut talikutangna nangkel kana susu suaikeun sampingna nah bet bala di mana parantos peuting ulah sok nganggo training sataranya ngadu ping-ping di kematna taya banding di mana istri gaduh caroge di mana peuting erek sare kutang cangcutong dipake bisi hesieun caroge di mana maleman Senin duaan bari ngahenen ngarasakeun keur panganten beda keur waktu masantren di mana malam Salasa panganten dirasa-rasa nikmatna luar biasa teu aya banding di dunya di mana maleman Rebo di dinya mimiti bobo di gambaran sarengkun bojo Mang Paris sabari ngolomoh gado di mana maleman Kemis di luhur padu kumis di handap geus asa asup kana liang cai pipis di mana maleman Jumaah sabab Jumaah malam sunah-sunah dunia masalah di mana maleman Sabtu rampah rimpih kana susu dicabak tepi ka hipu hipulil ibaratnya bak tahu di mana maleman Minggu ti luhur padu huntu dihandap bujali adu anu jeung anu ulah disebutkeun Kang bising pajarkeun jorang bising pajarkeun kasar teuing lamun kasar teuing meureun hamplas we nya Kang nya merada lemes gitu mun nyebutkeun kasar-kasar teuing da simkuring mah makhluk kasar sanes makhluk halus mun makhluk halus mah meureun sararieu nya aduh ulah gitu hatur nuhun urang babanyolan urang Sunda mah da carawukahnya